Di lapangan bola di Lebur Abah loba tempat permainan bahasa kamari tah 17-an. Aya permainan aya anu disebut cenah korsel komedi putar teh nya anu karitu aya ombak banyu segala macem. Terus aya anu ngalukis barudak leutik teh terus aya anu ngusup mancing. Abah penasaran, Abah daftar iluan anu mancing, permainan mancing. Alungkeun teu beunang sakali tarik deui ka Abah. Alungkeun deui teu beunang deui sekali deui. Tarik deui ka Abah. Heuh da penasaran Abah gah yang menang hadiahna gitu. Anu katilu Abah pas begitu Abah ngalungkeun eta jejeurna, usupna kitu nya. Babaturan Abah teh noel Abah ngalieur, Abah bari ngalungkeun eta usup. Pas begitu alungkeun Abah langsung dikenjotkeun pan rada berat cek Abah teh. Rada berat gitu. Pas ngaliuk teh ari horeng usupna teh asup kana irung anu jagana.